Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu anu kusim kuring dipika hormat sim kuarkeun deui dongeng Sunda. Dongeng sim kuring ngajantenkeun pangiring dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Mangga gira siapkeun kopina sareng opieunana mitra. Tong hilap mitra disabrek channelna RD Mulyana Dongeng, sangkan channelna tiasa berkembang kapayuna. Asa nyuguhkeun deui acara dongeng-dongeng Sunda anu ku urang sadayana kedah limomole, sangkan henteu kagerus ku jaman. Sim kuring bade medarkeun deui dina lalakon Si Kohar Kurat Beunghar bagian ke-18 anu dikarang ku sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugi ka ngagebeg rewas atuh suminta teh ngadenge kitu ti pamajikanana teh. Nah aya naon nyami bari ngareret panona teh ka pamajikanana. Ari cek polisi mah perkawis Mang Darmo cenah nama pi. Gawat nih lamun saenyana Mang Darmo balaka ku perkara harita. Kudu kumaha urang teh atuh pi? Nya api piharep mah mudah-mudahan we manehna teu balaka soal perkara racun teh ami. Nya amih ge kitu harepan mah. Tapi tenang mih, tong hariwang, tong salempang, ku apih geus dicocokan samemehna Mang Darmo teh. Dijamin soal anak pamajikanana mah asal ulah balaka kanu wajib tah kitu mih. Nya alus atuh pi. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra, kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Ayo mitra urang lajengkeun deui. Tapi satu acana diteraskeun sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng. Diklik heula notifikasina sangkan tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan sadayana anu atos karojong acara dongeng ieu mugia dipasihan sehat sabihara sabiharina. Apunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Ayeuna urang caritakeun deui siluman walang geni. Ti Jomantara manehna terus tingalikeun kaayana lembur Karangjati. Manehna nyidik-nyidik ti kaanggangan sagala nanaon anu dipigawe ku urang salembur. Pangpangna manehna terus merhatikeun Mama Kiai dina ngubaran jalma salembur teh. Atuh jalma salembur teh cager dina panyakitna. Tapi pikeun walang geni mah nimbulkeun amarah anu pohara gedena. Aya si Ihan oge geuningan aki-aki teh. Tapi pikeun kaula mah moal ngantep. Yo aki-aki geura tadah lamun emang ilaing boga kasakten mah. Walang geni metakeun deui ajianana. Ngadadak langit teh ceudem, sora angin anu matak nambahan kasieun. Parasatna kilat anu nambahan ketir ka urang lembur. Kiai Ahmad Surti yen kitu teh petana siluman. Kayaan Kiai Ahmad teh harita keur aya di masjid dibarengan ku si Kohar, si Kemet jeung warga salembur anu di masjid harita pada nanya atuh aya naon ieu teh aya naon. Pok Mama Kiai nyarita sangkan ulah keruh, malahan nitah sangkan babacaan sabisa-bisa Mama Kiai anu satuluyna ngawirid husu. Di Jomantara siluman walang geni ngieun hujan buatan anu nimbulkeun karuksakan lain pohara gedena yang warga salembur teh. Atuh jalma teh pahibut aya nu tulung-tulungan, aya nu jejaritan, tapi teu loba oge anu istighfar.
pikeun siluman walang geni mah bungah naker manehna seserian di Jomantara ningali kaayaan urang salembur Karangjati teh. Tina satungtungeun eta ti belah wetan aya angin anu ngandung haseup bodas muter jiga kolecer. Mimitina leutik terus angin teh ngagedean ku anehna teh hujan buatan siluman walang geni teh disedot ku eta angin. Satadina aya kilat kingkilabeun dina dibarengan ku angin anu nimbulkeun paburantak kaayaan lembur teh. Langsung sirna eta kajadian teh nepi ka disedot ku angin bodas teh. Atuh mata kaget pikeun siluman walang geni mah tetela manehna oge teu bisa nganggap enteng ku kesaktianana aki-aki teh. Manehna geus 2 kali gagal ngieun peta kitu teh. Walang geni teu eleh deet terus manehna ngawatek ajian deui ngarubah wujudna ngajang ngelek jadi orai gede panjang hideung panona hurung siga ruhai. Letahna lelelan parasat ti Jomantara siga aya nu lagrag walang geni siga-siga anu ngabebetkeun maneh kana lemah. Atuh nimbulkeun sora anu pohara gedena kleger sorana siga gunung anu bitu. Atuh bumi teh ngarieg ingeung. Harita kaayaan teh geus magrib pikeun jalma salembur mah lain matak nalangsana. Keur mah geus raruksak imahna katambah deui aya kajadian deui atuh nimbulkeun mata ketir jeung sedih. Nandangan eta kajadian urang salembur mah Mama Kiai marintahkeun ka sakabehanana sangkan hati-hati soalna bakalan aya kajadian sejena. Atuh sakabeh jalma teh digiring ku si Kemet sinangungsi di pabrikna si Kohar. Asup tohaga jeung modal wangunan teh. Warga salembur nandangan kasedih anu lain di kieuna. Keur mah imahna raruksak katambah deui aya kajadian aneh. Di kajauhan aya anu tulung-tulungan nyatana lulumpatan bakat ting ku cape. Tulungan muruka imahna si Kohar. Kebenaran imahna si Kohar mah teu ancur ngang tatangkalana wungkul we anu pareunggas di buruanana. Eta saha anu lulumpatan minta tulung Pak RT? Higa sidu ya Aden, aya naon deui nya? Hayu teh, urang sampeurkeun karunya. Apa? Tuyeh kunaon ieu aing teh? Eun atuh umpatna sidu yeh teh. Sabari undukeun awakna nyepengan tuur napasna ngahegak. Aya is nyu bener ngomong teh atuh ya. Kelak Pak RT capek kuing teh ya. Reureum heula duyeh cing pangmakeun cai atuh. Surti aya saurang mawa cai eguk wae atuh si duyeh. Cai teh diinum nya we handang pisan. Imana si duyeh teh lumayan rada nenggang jauh ti batur. Sok gua caritakeun anu sabenerna aya naon ieu teh laing teh. Siga-siga anu manggih kareuwas pohara gedena geuningan. Nya Pak RT kuring manggih kareuwas tetela kajadian bieu ngakibatkeun imahna kuring hancur. Dina kajadian eta kuring teh geus sare Pak RT. Nah ieu teh konteng cing halibel matak soak ningali angin jeung kilat anu sakitu gedena. Matakna yeuh lamun magrib mah komo sareupna ulah dibiasakeun sare. Kahiji pamali cekolot mah kaluana deukeut pisan kana panyakit. Maur we kumaha teu kunaon gitu. Alhamdulillah kalesan nuju nyaba Pak RT. Cuman mana teuing sedihna lamun ningali kaayaan imah anu sakitu ruksakna teh Pak RT.
Geus duh ye kajadian teh lain kaalaman ku ilaing wungkul sakabeh warga ge sarua keur nandangan kasedih. Geus nu penting mah maneh salamet. Keun lah banda mah ulah waka dipikiran geus kunaon ilaing lulumpatan teh ya duh ye. Kuring ningali orai meni gede aden yo gede pisan. Wah, manya. Beneran aden kuring ningali eta orai aya tukangeun imah kuring. Oke mah gede panjang awakna teh aden ih matak gila pikasieun deui. Beneran eta teh duh ye heuh. Beneran aden. Kamana tah orai teh ngaleorna duh ye we? Sigana rek ka dieu aden ngarahna mah. Oh ya, gawat kumaha atuh aden? Kelah teh euy. Uing mikir heula nya ayeuna mah kieu we urang parentahkeun ka kabeh jalma salembur utamana mah pamuda jeung anu masih keneh jagjag wayahna kudu ngilu ngajagaan urang ngaronda we teh euy. Ayeuna wae ieu teh aden. Ayeuna tuh teh euy. Lamun diisukeun mah kaburu tamat meureunnan. Teh, kumaha si RT mah oyah. Oh, siap aden lamun kitu mah. Kalau teh, reka mana Pak RT teh? Apana bade ngawartosan anu sejen aden. Ih, uing can beres teh omongna ge. Wayahna. Teh nu ngaronda teh urang bagi dua teh. Pak RT jeung Pak Lebe bagian ngaronda di lingkungan pabrik tahu. Uing jeung si Kemet di lingkungan imah uing. Lamun aya nanaon mah buruan lapor. Jeung si Kemet bejaan sina ka dieu baturan uing jeung nu sejena. Kumaha kaharti Pak RT? Oh, siap kahartos pisan aden. Hampura uing lain nitah tapi ieu mah marentahnya Pak RT. Hehehe. Lain sami aden nitah jeung marentah mah. Nya sarua ketang. Hehehe. Permios wae aden. Ya hati-hati we atuh. Kurunyung aya saurang nyamperkeun ka si Kohar nyaeta si Konot. Pok si Konot nyarita. Punten aden disawan ku Mama Kiai teu mah. Aya naonnya Mama Kiai nyalukan kuring? Duh kata aden. Saurna mah penting cenah mah aden. Oh nya atuh, Konod. Talila atuh si Kohar muru ka Mama Kiai anu keur aya di masjid. Teu jauh masjidna teh jeung imahna si Kohar teh kaliwatan ku sai mah. Di dinya si Kohar dibere cai ku Mama Kiai sangkan diinumkeun terus dibere wejangan ku Mama Kiai teh. Atuh anu satuluyna Mama Kiai nuluikeun deui ngawiridna. Unggah deui atuh si Kohar muru ka hareup imahna nyampak teh geus aya si Kemet atuh anu ngaronda teh samakta ku pakarangna masing-masing. Di kajauhan aya sora seah angin ngaguru handaluan ditambahan ku sora-sora anjing anu babaung atuh curing hak pikeun jalma di dinya mah. Heug si Kohar marentahkeun sina mencar baturna teh sina nyarumput dina buni cep cempe atuh kaayaan di hareup imahna si Kohar teh. Anu nyarita saurang-urang acan kaayaan teh beuki simpe sakedapan mah lila kalilaan si orai teh beuki ngadeuketan. Nu akhirna atuh orai anu sakitu gedena minuhan jalan panjangna aya kana 20 meteran. Matak bengong anu ningali eta kajadian teh saeutik jalma ngadareg-deg atuh orai teh jalana rek muru ka masjid. Nah orai teh ngaleorna jalan ka masjid euy. Terus si Kohar marentahkeun ka baturna sangkan nyerang eta orai. Ayo serang batur-batur. Atuh jalma teh bebarengan nyerang ka eta orai ku pakarangna masing-masing.
Si Kohar bangun ku tandang eueuh kasieun manehna ngabubat pabetkeun bedogna kana awakna si orai teh. Malah ngampul di bedogkeun teh atuh malahan mah bedog baturna mah aya anu potong tapi pikeun orai mah siga-siga anu tenangna keur ku jalma anu ngadekan awakna. Atuh huluna teh celeunge kaluhur terus ngapurakeun peurahna anu ngandung seuneu. Awas atuh peurah seuneu teh ngaduruk pikeun anu aya di dinya tetangga lancing harurung teu saeutik imah ge aya nu kakeunaan. Si Kohar sakumaha anu geus diwejangankeun ku Mama Kiai ka manehna terus wae manehna dipetakeun ku si Kohar. Atuh si Kohar teh acleng-aclengan dina awakna orai. Atuh jalma anu ningali peta si Kohar matak bengong. Atuh si orai teh ngacepatkeun buntutna heuk karek ngapapukeun kana awakna si Kohar. Tapi si Kohar rikat ngajaul kaluhur pikeun nyingkahan eta serangan teh. Si Kemet marintahkeun ka sakabeh baturna sangkan mundur. Si Kohar terus pepalicetan dina awakna rek muru sirahna orai kurinjal atuh orai teh ku kurinjalan. Si Kohar ilang dina kasaimbanganana kep atuh awakna si Kohar dililit ku buntutna orai teh. Ade Kohar, awas Kohar eta buntutna. Si Kohar pepereket hayang leupas tina lilitan eta orai. Atuh si Kemet marintahkeun ka sakabehna sangkan nyerang deui bebarengan. Anu satadina dititah mundur teh ayeuna titah nyerang deui. Atuh pikeun jalma anu nempokeun eta kajadian pasti si Kohar geus moal kapuluk deui nyawana. Mana teuing ngremuk awakna si Kohar teh dipubat pabetkeun kana lemah anu akhirna mah si Kohar dialungkeun na si Kohar teh cleng atuh si Kohar teh ngacleng. Si Kemet anu satuluyna awakna leuleus ningali sobatna anu katinggalna tempes-empes deui terus manehna ceurik nyambat-nyambat ngaran si Kohar. Parasat ti kaanggangan aya cahaya bodas anu muru ka awakna si Kohar. Satela wujudna teh sarua persis jeung si Kohar nyaeta Raden Setragenta. Anu saterusna awak si Kohar ditewak ku eta wujud teh terus celek nincak lemah bari nyanggap awakna si Kohar. Anu saterusna digolerkeun dina jukut garing. Saterusna eta satria teh ngawatek ajian pikeun nulungan si Kohar. Terus dina leungeunna eta satria teh kaluar cahaya hejo terus diusapkeun kana awakna si Kohar anu geus baluburan ku getih sawak-awak. Ku anehna eta awak si Kohar balegar deui siga-siga henteu ngalaman tatu. Lamun aya nu ningali eta kajadian pastina heran bin ajaib si Kohar katingalina siga anu keur sare bangun ku nikmatna keur. Sanggeus kitu atuh parasat Raden Setragenta muruka eta orai celeg atuh Raden Setragenta ngabadega melak cangkeng hareupeun eta orai. Hei siluman, andika geus kumaha yen pucuk digirang yen kakacauan di lembur lamun andika aya kawani yeuh tandingan kaula ayeuna urang ijen patutunggalan jeung kaula. Satria, ulah ngilu campur kana urusan kaula. Lamun andika hayang salamet sok tinggalkeun tempat ieu. Kaula moal ngejat saacan numpurkeun maneh mah. Bangsat sombong sia aya geura tadah panarajang kaula. Sia anu bakalan ngabatang jadi bugang mah. Terus orai ngapurakeun deui peurahna. Atuh pikeun Setragenta mah geus surti manehna ngajaul ka luhur kurinjal atuh awakna orai teh ngacepatkeun deui puntutna. Geus bentik-bentik heuk puntut orai teh rek ngapapukeun kana awakna Setragenta. Eueuh waktosna seep kaum dangu. Mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-18 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten mitra anu kasuhun
Mugia kahibur ku caritaan sim kuring. Hapunten kasadayana. Hapunten bilih aya tutur ucapan basa sim kuring anu kirang merenah. Mugia kahibur. Cag wassalam.